Atuh bibi budak. Oh, mudah-mudahan mesti diterima budak teh. Kasep. Ya. Saratan atau lengkap. Tas abi damelna kumaha Bu Haji? Ngawadahan huut. Aing meni arera itu ku si bibi. Hayu we menta dahar ai gawe henteu. Aing mah aya nu nawaran gawe atuh doh. Ampun, teuing bisa mulang tarima ka si bibi. Kunaon sia budak edan aya di dieu. Suga mun kurung sing benernya puru. Ayo, ayo. Kebenaran Mang Ciko, AGP. Aduh, ka dieu geura abi aya perlu ya, badami. Naon? Yo, urang teh pan hayang gawe. Gawe naon di dieu? Lah tuh naon we nu penting mah keren bagawe teh gini. Ayanya. Oh, jadi hayang gawe. Muhun Geus ayeuna aya babaturan urang ke di Jakarta. Siapkeun lamaran. 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 KTP. Pokoknya masa kumpulna we maranya. Pelitna kade suratan jual ulah di. Aya da geus Oh, persiapan. ayeuna nya bisanya. Ayeuna Siapkeun be ayeuna. mangkat langsung. Mangsat langsung. Jalan tuh. Kasih bibiranya. B. Eh, non atuh jah. Bibi, orang aya nu ngasukeun gawe. Asik atuh siang teh kan. Atuh bibi berat. Berat cici. Alhamdulillah atuh sugan teh atuh nya. Alhamdulillah bi. Ngan cenah ayeuna teh kudu mangkat ayeuna abi teh bi. Ayeuna. Oh, Geuning siapkeun teh surat-surat nya bi. Naon deui? Ya selengkapna dapat terus aya nu kamari nih. Oh, nya. Ayeuna mah abi nuhunkeun jas. Sareng kacamata. Siap-siap Beres. Gua aku bingungan. Ya, poho bibi teh nasahan mawa. Gawe teh tadi teh. Ih, nu mawa gawe mah itu bi. Ada di situ bener ya Ujang. AGP jeung Mang Ciko menyatu wawuh. Abu. Kita kan dia bi. Nyanyi ka ditah dia bae heula. Baru ka diajaran ya jas. Mang Ciko. AGP, kalebet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu. Aduh. Ujang aya eta mah da bibi oge kenal sok ieu pake aja. Iya atuh bi. Ampun sok teh. dipake kan. Bibi teh sugan bae kan derajat atuh. Kecuangian ieu bi apartemen. Ya. Umrohkeun bibinya. Pasti atuh bi. Sok ieu pake ieu aya benda kulit mamang maneh. Tah kitu bi eta. Sugan bae pantes. Ulah dileungitkeun kieu mah bi. Sok Tah. sugan bengke urang. Aduh, bi kasep bi. Kasep. Susah atuh sok atuh. Ngaca atuh Ujang. Dah, mantas bi, pas. Pantas jeung Bi, mangga teu nya. Ya jeung dilungan bibinya sing sukses pokokna mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kasep. Bi, persyaratan poho. Sudah sok urus terpunggu. Bahkan berangkat tubuh mah bi. Jung. Nanya bi. Ya iya nya. Ya, Assalamualaikum. Jung. Sing selamat. Amin. Hati. Allah, mudah-mudahan mesti diterima budak teh. Karunya ya. Duh, rudat maraban bae pempang mama. Ya. Ayo atuh. Siap. Atos. Oh, ini geus karen. Siap. Mau diterima ini. Ya atuh kudu ya di sapatu Sok. Wah, gagah we. Kasep. Kasep. Ya. Bismillah dua. Pasti diterima ieu mah senang. Alhamdulillah. Tuh, deulekeun. Usaha anak, usaha halus tuh. Mewah ya tuh. Semua tuh jadi kayak betah mana ini. Wah, iya mah. Kabayang ber-AC gawe na nya. Boleh. Sukses lah di dia udah. Geus, sekali kita bakar geuning. Iya bener Mang Ciko. Depeng Pasti ieu mah. Areuna dinyen gawe di dieu mah. Waji, iya, udah edan anu bade ieu mah ngalamar pada malarna. Nah, geus damal mata. Kirim damal manawian we aya lowongan kanggo. Enggak calik. Moal bisa. Aja ini. Cari jam. Yo, jam kemarin di Parios ieu nya. Abi mau bade kuy sama ge nya. Mang Ciko seneng gawe nya. Nuhun atuh. Ya sok nya. Nuhun atuh. Dia murah kali ya. Agak pengen nuhun nya. Gitu we. Sing betah we di aja. Siap. Eta panyareskeun ka bibinya. Iya, kita bedakeun di maneh mah. Saratan atau lengkap. Ya, ditampi kayak kantun hadiah we. Terasa mana Bu Haji? Mohon. Kantor apa di mana Bu Haji? Gitu. Oh, siap Bu Haji. Siap.
Duh, nuhun pisan Bu Haji. Sami-sami. Terasa teh. Mohon, terasa dah mau. Enggak. Haji, dari mana terserah? Paling itu hayu Oh. dijajakan. Siap. Dari mana Bu Haji? Dia paling dia. Tuh, paling itu etana Tapi damelna kumaha Bu Haji? ngawadahan huut. Ngawadahan uut. Mohon di ditu ngawadahan huut ya waringna. Sok, ngawadahan huutnya di ditu. Bu Haji bade ka kantor deui. Nuhun Bu Haji. Nah kumaha ieu? Ampun teuing gagawe teh ka kieu aing ngawadahan huut. Luhur sakola aing sarjana pertanian ka tita ngawadahan huut. Aing ieu kumaha kasih bibi bebejana. Anjing teuing aing ieu kumaha ieu Mang Tika gepeng aing lah. Abur aing kieu mah. Aing kabur ya. Mumpung Bu Haji na. Mumpung aing kudu gawe kieu mah. Hah?